pan ari hirup teh berpasang-pasangannya. Tah, lamun lauk pasanganna jeung manuk. Cicingna di mananya, Bi? Oh nya oh raja dawagan jigana mamo. Tapi dah nya, Bi. Tuh. Bisaan Bi Di iyo. Pinternya. Nya atuh teh joget. Boy, bah. Lain makin dia jambar tempat-tempat makin aneh bae asana. Kumaha di? Eta tukang chicken boga masalah naon jeung hayam. Kumaha gitu? Nyaus hayam paeh di lampuan geura. Anger ieu aja bi aing. Pertanyaannya selalu membeliskan guys ya. Parah aja. Bi eta teh maksudna bisi tiriseun teh hayam. Geus paeh beureum mah boga rasaan atuh. Yang teu bisa diajak heureuy deui anjir. Ya, nu jadi pertanyaan orang mah. Bibi boga masalah naon ieu jeung tukang chicken. Cik. Masalahna meuli chicken meta ping-pingna anu katuh dibere nu kenca. Jaba loba tapak knalpotan geura. Heul kumaha? Boy, bah. Ai bibi pesan ping-ping hayang pesan ping-ping ublag. Anjir parah ya bi aing. Bi, anu bermasalah mah cek orang malin tukang chicken. Bibi anu bermasalah nama. Parah anjir. Brad. Budak Aceng nu leutik geuning, Brad. Ayeuna teh hayang sakola SMK sia, Brad. Ya halus atuh. Jadi bisa langsung gadag ge ka itu keluar sekolah teh. Hayang ke pelayaran pu gue tah, Brad. Oh, komo kitu deket Panganaran dirinya pelayaran mah. Halus dukung. Halus. Deket sih deket, Brad. Ngan Aceng mah nu pake bingung teh eta, Brad. Naon? Pelayaranana, Brad. Layar tancap tawa layar lebar. Anger anjing saroceng ieu. Ditancelep ku aing teh sirasi saroceng teh anjir. Nyasap-nyasap teuing maneh. Please, Ceng. Nya teh sakola pelayaran di dinya. Ya. Sakola pelayaran mah eta engke di ditu budak maneh teh diajarkeun skill ajang dina kapal laut maksudna. Berlayar di lautan maksudna teh. Nya. Skill mesina, skill perhotelana, skill oge pariwisatana meureun ejeung sejenna nu berhubungan ejeung lautan, berlayar. Nah kapal maksudna ngarti teu? Ari kapalna, Brad. Kapal cai tawa kapal api. Anjing. Anger anjir. Ieu. Itu anggeus sakali aing ngajelaskeun ke saroceng ieu ampun teuing. Kapal selam teh siluman korong. Nah, Ces. Urang teh diajar yo nyeun produk sepatu. Alhamdulillah tuh. Sugan we penilaian si Ces yo bisa layak nembus pasaran. Asli ya buatan mana ya? Asli Ces. Ajib. Adeknya Halus ya mau orang angkat jempol ya mau. Modelnya tertinggalan. Tas bla. HD ya euy. Tapi bla lamun misalkan ieu nya urang mah ieu mah sarannya ti urang. Lamun misalkan saeutik we dihakan. Ieu. Leuwih HD ya bla. Please CS. Mau ge atuh. Eueuh ngadahar sepatu. Komo urang jalma ampun ting. Serempag deui wae anjir si ieu. Waing tenggar wae gitu make sepatu ieu tangkurakna ampun maneh. Hak blak, hak sepatu tah anu rada jangkung saeuting jadi meh rada kieu dipakena ngeunaheun. Ai maneh. Lain kita ngahakan sepatu cas blak. Please blak. Maneh musingkeun teuing ka aing. Ampun aing mah. Tensi teh geus 368 7 hiji sia teh. Kumaha lamun aing stroke tah kitu. Arek ke urang nu ambek mah kalau dia nu ambek ampun punya sepatu kudu dihakan. Ai si eta ku aing. Tadi kantor desa keur naon di dinya Ngurus susuratan urang Lur. Sugan we atuh ira-iraha urang boga pangabutuh bisa digadekeun.
Rek ngagadekeun tanah mitoha meureun nya. Saha bari nage nu rek ngagadekeun tanah mitoha. Urang mah nguruskeun susuratan tarang teh. Sugan we atuh, payu 200 juta mah. Suratan tarang. Najan lega ge tarang moal aya nu daekeun ngagade tarang. Komo tarang jiga kitu mah nya hideung nya hurung. Batu ali lain anjing. Mumpung isu kenehnya, mumpung otak oge masih keneh fresh, urang jawab pertanyaan ya. Daripada ngobrol jeung si Om Cakil anjing, pika pusingkeun. Pusingkeun hungkul si eta mah. Mending ge ieu we jawab pertanyaan. Punten Mang. Tuh, cenah naon pan nya? Geus punten. Sopan. Bade naros, sumuhun mangga Kasep, mangga. Ari rumah sakit teh iraha sembuhna. Moal sembuh-sembuh sia teh casbla. Da bari lagi lain kitu konsepna. Rumah sakit teh dihususkeun ajang nu sakit, nu gering nya. Jadi aya jelema ya model di dinya ye. Di dinya gering nya. Asupkeun di dinya set, abuskeun ka rumah sakit, mantes nama rumah sakit jiwa di dinya. Engke bijil di dinya teh cager. Tah lamun geus cager sok bade masihan deui pertarosan oge ka abdi. Sok, asal geus cager we. Sugan si Cakil wae anjing nu bakal musingkeun aing. Jelema meni eueuh nu sahulueun. Ampun. Ya, tepo ya Om, alus Om. Maneh ngaganggu we. Urang gara loba pikiran kieu rek aya nu ditanyakeun tapi pohona ampun ka bina-bina. Rah kumaha deui teu pararugu pisan. Ta eta nu dora ka kaindung teh nu kitu jadi pohoan. Oh, heueuh, inget ayeuna mah urang lur. Lain ari aran urang sahanya. Anjing, warna teh maneh ngaran nepi ka poho. Teuing atuh casbla, tanyakeun ka indung maneh ka itu. Oh, casbla euy. Nah, euy mani goreng-goreng teuing. Oh, haladim. Heueuh da kumaha babangetan pan. Ngaran mah mun banget gorengnya goreng ngaran oge. Anjing, parnana sih ieu. Ngaran nepi ka poho, ampun. Pertarosan deui ya, Tiyong Lusandi cenah. Mang punten tumaros, sumuhun mangga. Ratu Elizabeth kan tos pupus, dupi channel di Bandung digentos namina teu ku channel Pangeran Charles. Geus pika pusingeun deui anjing ieu nu nanya. Piraku jadi channel Pangeran Charles teh casbla. Lamun arek ge meureun diganti ku nu rada deukeut ngaranna. Jadi channel Eli Sugigi gitu tah. Deket eta mah meureun. Jauhaneun anjir. Cing atuh pertanyaan teh euy anu rada ecreug geura. Urang yakin da di alam dunia ieu teh teu kabeh sararengklek otakna jiga si ieu. Eta Lesti karunya nya euy nya kakarek gecret meureun rumah tangga. Ayeuna meureunan keur diambang kahancuran rumah tanggana teh euy. Heeh, mana budak ngaletik keneh deui. Heeh, eta pang-pangna mah. Jeung deui karirna teh keur naik panan. Si Lesti geus kawin kitu? Geus kawin. Geus boga budak pan hiji si Lesti teh. Tega Mang Dodong, mun teu ngabejaan ngawinkeun budak teh euy. Ampun. Lain Lesti Mang Dodong, Lesti Kejora sia teh. Artis dangdut teh pan kawin si eta teh jeung si Rizky Bilar kamari ieu teh. Oh, si Lesti artis? Baru salakina tukang bilor. Lo ilaha illallah eta kana bilor. Salaki si Lesti tukang bilor cenah. Rizky Bilar kasbla, Rizky Bilar lain bilor. Si teh matak ge boga TV teh geura ditonton di lalajoanan. Tong lalajoanan anjing kawin wae dinya mah. Ampun selepet kok aing tarang teh nya. Sia. Musingkeun ampun.